I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Ustadi alin-aliani di kelas 11 MIPA hiji. Ibu guru nu dihormat sareng sadaya rencangan siswa-siswi kelas 11 nu dipika cinta. Puji sareng syukur dipayun mangga urang dihaturkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin nikmatna ka urang sadaya dugika tiasa kempel dina ieu acara. Salawat sareng salam mangga urang panjatkeun ka junjungan alam Nabi panungtung anu parantos masihan cahaya kaimanan ka para umatna. Nyaeta Nabi panutan urang sadaya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang hormat, dina ieu kesempatan ieu SIM abdi bade ngadugikeun hiji pidato anu judulna pentingna ngalestarikeun budaya basa Sunda. Nanging sataacan SIM abdi ngadugikeun ieu biantara SIM abdi bade nyumunkeun heula hampunten geuleuh aya cariosan ti SIM abdi nu mungkin kirang saluyu sareng harepan sakurang sadayana. Para wargi nu SIM abdi dipihormat, sakumaha anu kauning ngaku urang sadayana di zaman sapertos ayeuna di mana loba rupa-rupa budaya asing anu datangna di luar nu asup ka lingkungan masyarakat urang. Ulah nyampe ngajadikeun budaya Sunda jadi semah di lemburna sorangan nyaeta di Jawa Barat. Begituna urang sadayana utangna nu aya di Jawa Barat kanggo tiasa terus ngalestarikeun budaya Sunda khususna basa Sunda. Urang kedah saluyu pikeun mikadeudeuh kana budaya Sunda. Tujuanna tangtuai supados ngahontal hiji tujuan supados budaya Sunda teh ulah nyampe leungit. Nah, ku ieu riungan mudah-mudahan tiasa ngingetan urang sadaya pikeun nambah mikaresep kana budaya sorangan nu mana ayeuna mulai dipopoho nyaeta kana basa Sundana. Urang salaku masyarakat anu cicing di Jawa Barat teh ulah nepika poho kana bahasa Sundana. Nu ngan saukur ngagul-ngagul budaya batur hungkul adikana budaya sorangan mani teu ingat-ingat saeutik-eutik acan. Oge pamarentah anu ngagaduhan kakawasaan kedah ngarojong kana rupi-rupi kagiatan nu aya patalina sareng budaya Sunda. Boh acara material oge acara moral. Para hadirin hormateun SIM abdi mugia basa jeung budaya Sunda titinggal karuhun urang teh tiasa sirungan deui tandang makalangan nigelan zaman. Rupina sakitu nu kapisanggem nada hampunten kasadayana bilih dina cariosan SIM abdi nu nembe didugikeun seueur pakiranganana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.